Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna ayeuna mincak hana bagian ka-42 carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Ki Leuksa. Kumaha terasna ieu dongeng? Mangga urang sami-sami Bandungan we para wargi sadaya. Wilujeng ngadangukeun para mitra carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung karya Ki Leuksa mincak bagian ka-42. Kumaha atuh para mitra kajadian saterasna. Atuh ana bring teh pakaian haliberan kawas manuk rek nyiar hakani. Eta pakaian pabuis luhureun talaga tuluy baralik deui leuwih tarik muru kana beungeut Nyi Puja. Seak pilih genti nyamran kana beungeutna. Nyi Puja meuni pakupis nakisan eta pakaian bari gulak kilek nyingkahan panarajang kabaya jeung samping. Hehehe, eta buktina deuleu. Pakaian nu jadi saksi. Ayeuna milu ngayakeun balitungan ka anjeun. Pekrek ngomong naon? Nyaha masih kene mungkir anjeun teh boga. Nyi Puja teu ngajawab manehna masang kuda-kuda rapih naker. Dua leungeun aya di hareup panon molotot semu beureum. Gero ngagorowok tarik pisan ngagayuh angin pikeun ngusir pakaian nu kasurupan. Reng kabeh kabawa angin disusul ku sora nu pating kocek mata keueung. Pakaian nu sakitu lobana rabeng ka tengah talaga marurag kana cai cep jempling teu kadenge naon-naon. Nyi Puja narik napas jero panon melong ka Akilo Drapati. Kami ngaku kana naon-naon nu geus disebutkeun ku anjeun deuleu. Kami memang rumasa geus mateni puluhan mojang nu meunang malingan ti unggal lemur ku perantaran si Karji jeung si Uhyi. Eta kabeh pikeun ngahontal cita-cita kami. Kami hayang ngora salirana, hayang ulah nyorang kolot. Sabab kami geus kedal sumpah moal wakaboga salaki satungtung can laksana mateni sia Lo Drapati. Tapi tetela puluhan tahun tete cukup pikeun manggihan Andika. Umur kami kaburu kolot lamun diantep karepna tangtu moal aya lalaki nu daekeun ka kami. Tah kulantaran kitu kami ngulik hiji ilmu pikeun ngajaga diri sangkan tetep ngora jauh tina kakolotan. Syaratna kudu diwedak ku getih wanoja nu keur meujeuhna rumaja sarta kudu mani di tengah talaga unggal malam 14. Dina mangsa caang bulan purnama. Ayeuna geus liwat puluhan tahun kami tetung jeung Andika sarta kami rumasa eleh jajaten ku budak satepak. Tapi samemeh paragat nyawa kami rek nagih hutang nyawa. Rek mateni sing saha wae nu aya di dieu. Ku kami rek diratakeun di tempat. Sok sanu hayang ti heula modar beda maju. Ku kami bakal diajabkeun ka akhirat deuleu. Ceuk Nyi Puja bari ngunar beubeurna. Mangrupa karemong sutra panjang teu anger. Bisa panjang bisa ponok ngaleuwihan 10 depa bisa ponok satangtung Nyi Puja. Ai kami masa batul-batul teu aya nu hayang paeh. Moal aya nu hayang miheulaan ka akhirat deuleu. Tak kulantaran kitu moal aya nu maju bari jeung nyetorkeun nyawa. Bari ge maju pikeun metik pati anjeun. Temal Akilo Drapati. Bari nunjuk ka sirana maksudna manitah maju ka sirana. Abdi bade maju ki, urang jajal pangabisana lah si Puja teh heng nyaho. Nini bengkung si esong maju. Cek sirana tuluy maju bari ngajingjing itu. Panon mureleng ka Nyi Puja nu ngajengjen bangun teu percaya. Sabab maneh rek diewelan ku budak satepak nu umurna ngora keneh pisan. Nyi Puja, nyawa inung bapak kuring jeung dulur kuring ku anjeun kudu ditebus ayeuna pisan. Nyawa anjeun tebusanana deuleu. Cek sirana bari ngayunkeun itu. Rek nyabat bincurang Nyi Puja siuk jabet kuak Nyi Puja ngoceak tuluy engke-engkean bari nyengir. Babenyit kurang ajar sia. Kakolot kumaha ngahina ha? Rasakeun babalas ti aing deuleu. Nyi Puja muterkeun karemong sutra. Beuki lila muterna beuki tarik sarta manyangan jadi 10 depa. Tina awahing ku tarik-tarikna karemong jiga nu mungkus awak Nyi Puja sarta tungtungna kokolepatan kana beungeut sirana. Rana sing waspada ujang. Akilo Drapati ngelingan bisi sirana cileureun. Sabab karemong sutra lain pakarang samanea andalan Nyi Puja tiba heula mula. Celeng-celeng sirana luluncatan bari ngabubat babit itu. Ngalayanan serangan musuh berat-berat sababaraha kali itu megatkeun karemong. Tapi aneh karemong teh teu daek pegat kalah kajiga ngalobaan. Sirana jengkel lep manehna ngelok tuluy nyabat suku Nyi Puja bari ngedepong. Tapi peletak tungtung karemong kana punuk tarik asa ditotong ku congolingis. Aduh, sia nyeri. Cek sirana bari ngagorentel kagigir. Tapi itekna ti cicing disabetkeun deui kana suku Nyi Puja. Nyi Puja teu gagabah ayeuna mah manehna jingkrak bari nyabetkeun karemong kan anu dadak jadi lempeng jeung heuras.
Peledag kena pisan kana batu belah jadi obat. Sirana ngajenghok sabab lamun kena kana tarang tangtu nyerina moal katahan. Hok sia badul, bocah bau jaring hok, mun ara si ayeuna mah. Seak karemong sutra luak leok leuleus jiga orai. Tapi nganung tanaga anu kacida rongkahna. Sirana tegugup manehna luluncatan bari nakisan serangan musuh ku iteukna. Sakali waktu karemong ngulit kana tungtung itu. Atuh puguh we para mitra, malah mapageuh teu bisa digerakkeun. Sirana reuas reg manehna eureun, terus masang kuda-kuda rek ngabedol itu. Nyi Puja pasang kuda-kuda karemong tuluy ngagulung itu. Dicekal tungtungna, tuluy silih bedol ngadu tanaga. Di tiba bergeg bakat ku hayang meunangkeun deui pakarang. Sirana leuwih unggul, curalit Sirana ngajungkal para mitra. Kahareup, Nyi Puja leuwih unggul. Tapi iteuk tetep dicekal pageuh atuh kabawa leuwih deukeut ka Nyi Puja. Cekok bujur Sirana dijejak ku Nyi Puja. Tulung! Sirana ngagorowok menta tulung, tapi Aki Salmawi jeung Aki Lodrapati teu nulungan. Anggur nyerenges siri melong kawas nu hayang loba, hayang nyoba kana kakuatan Sirana. Nyi Puja geus gregeteun hayang mateni Sirana. Kepunukna ditewak, pelewar dibalangkeun ka tengah talaga. Tapi Nyi Puja teu sadar yen Sirana masih keneh pageuh nyekelan itu. Ari itu kabulen keneh ku karemong nu dicekel ku Nyi Puja. Basa Sirana ngalayang ka talaga, Nyi Puja kabawa tungtungna kujubar dua nana kana talaga. Tuwi pating kecebuk ngojay. Sirana ngadak-ngadak jadi cangker deui, ras inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Basa diuji ku Aki Salmawi di walungan tea. Sirana ngomong kana cai. Banyu munya awak aing sebagian tina cai. Coba aing tulungan, aing hayang laluasa hirup di cai. Uga hayang gede tanaga, liriwat gedena tanaga cai. Kitu pok-pokana teh. Perbawa ilmu nuges kapibana cai jiga nurut ka Sirana. Ayeuna Sirana bebas ngamekanna dina cai, laluasa cara di darat. Atuh jadi bebas ngayakeun gerakan pikeun ngalawan Nyi Puja. Beret iteuk dibedo karemong Nyi Puja dipegat nu bogana ngambek. Pangkawa rahasia setan lemut, kunaon siapa kalang aing dipegatkeun deuleu? Make kunaon dibetot deuleu narik naon sia? Dipodaran sia ku aing montong samat kana aya sia badul. Beraprak ai bisa mah? Seak karemong nu karisa potong disabetkeun ka Sirana. Tapi lep Sirana teuleum tuluy nyamer suku Nyi Puja ti jero cai. Lep awak Nyi Puja ti kerlep. Meuni rorong heapat. Geus teu bisa walakaya sabab ku Sirana dibetot disakalikeun. Puria cai talaga jiga ngagolak sabab dua jago tarungna di jero cai. Atuh para mitra kuno di darat mah ukur katempong ngelemeng jiga lauk kawan tu cai talaga heran pisan. Nyi Puja eleh kesit lantaran karemong teh teu bisa laluasa gerak deui. Jeung di manehna teu pati laluasa dina cai, sedengkeun Sirana beuki bebas manehna asa babarieun merangan musuh di jero cai. Hiji mangsa iteukna dicekel ku dua leungeun tuluy disodokeun kana dada Nyi Puja. Surubuk keduk lenggak Nyi Puja ngalengap. Mun di darat mah geus pasti ngoceak bari jeung rubuh. Barak-bak cai ngaburia leuwih rongkah. Mula lajot colohok bengong melong ka jero cai. Nyi Puja ngejat kaluhur maksud narek hanyat ka darat tapi dibabuk sukuna ku Sirana. Puria cai ngaburia deui. Ari Nyi Puja ngoleang bari kakejep puukna ngarumai ririaban dina cai. Katempo matak sieun siga Kunti keur ngangon lau. Sirana beuki wani para wargi. Seuk iteukna disudukeun deui kana dada. Pros ayeuna mah teurak. Ulang 3 potong. Puria getih biji tina dada cai talaga ngadak-ngadak poek ku getih. Ti hideung kawas mangsi, Sirana nyabut iteukna Purial getih ngalobahan. Pucung hul Sirana kana beungeut cai lantaran sieun karacunan ku getih nu geus ngahiji jeung cai talaga. Jeleng-jeleng nuluncatan muru ka darat. Celegedeg nangtung sisi talaga diteuteuk ku baladna. Ari Nyi Puja tuluy adu glajar di jero cai bari ngabijilkeun getih nu kacida lobana. Ngan aneh sanggeus ngahiji jeung cai mah getih teh Nyi Puja lain beureum, tapi hideung kabeh kawas kaduru. Pucung hul Nyi Puja muncul tina beungeut cai di tengah talaga, panon bolotot buuk ngarumai, dada nu gudawang tapak iteuk ngabijilkeun getih nu tuluy ngocor. Cai talaga beuki hideung nu tadina herang jadi poek ciga talaga mangsi. Manusia kurang ajar sia dagoan sia deuleu. Ulah boga rasa geus unggul sabab aing can rumah saeleh. Samemeh aing paragat nyawa sia kudu modar leuwih ti heula. Sakur nu aya di dieu kudu jadi tumah talaga deuleu. Nu baris maturan aing di ieu tempat. Atuh Nyi Puja bari ranggah seuri menjiga ngahihi. Ramo rangoas, tulang wungkul kuku sareukeut jiga kuku kelong.
puingkak bulu punuk nulalajo muriding komo sarmo mah meninga degdeg asma dicolohok bengong paringa nyakitu kene ngahulang teu percaya ari Aki Lodrapati jeung Aki Salmawi ayeuna waspada jeung ati-ati sabab sawaktu-waktu kudu nulungan sirana bisi kadesek. Puja sia pikeun aing mah moal gimir mah sieun sok sia geura maju mun nya mah jago nusanyana adi kata kudu modar si dieu lage pikeun nebus nyawa inung bapa aing jeung dulur-dulur aing sia tema sirana bari ngacungkeun iteukna. Nyi Puja kekerot gelegedeg nangtung dina cai awakna hideung lir dibalur ku areng beungeut beuki pikasieun nu herang teh matana wungkul nu sejen maroba jadi hideung kawasesa kadulu balik di Afrika. Aduh, Nyi Puja kekerot aduh bari leumpang ka sisi talaga samping geus rawe bari ngalek-lek baju rangsak rarawing dada gudawang tapak iteuk sirana kawasna mah jajantungna geus bocor sabab getih teh kaluarna juuh pisan bubuhan jalma sakti sakitu tatuna parna teu rubuh kalah kabayangan ieu sangkila aduh para mitra sadaya jantungna geus keuna ge ya tuluy we ieu mah ya anak manusia sia geus sayagi pikeun modar deuleu namun payah kersanding nu kawasa mah moal sieun moal rempan sore isuk ge teu boleh sayagi uing mah tapi kudu payah ku anika mah kelaanan sieun ha urang ajar sia modar saruana wae deuleu rasakeun sia setan seak Nyi Puja narajang ramo-ramo nu sareukeut rek nyekek sirana tapi sirana sakilat nyabetkeun iteukna kana beungeut musuh ngagunakeun tanaga sagemblengna hiuk jebet koceak Nyi Puja jejeritan bari nungkupan beungeut ku jubara kana cai deui tuluy kokoleaban jiga lauk keur sakarat nu tadina bisa napak sancang teh para mitra ayeuna mah ngalelep deui iteuk si kalayar gede pisan gawena harita ge beungeut Nyi Puja ruksak irung remuk serta kulit soeh meuning nyinglid getih ngucur ngahiji jeung cai talaga atuh cai teh beuki hideung sarta sakuliah talaga robah jadi hideung sirana jeung wadia baladna neuteub ka Nyi Puja disangkana mah keur sakarat tereh palastra tapi heran mata kaget cenah para mitra Nyi Puja nangtung deui dina cai beungeut beuki pikasieun getih ngucur meuni juuh panon buburilakan jiga mata kelong anak manusia sia dosa sia ka aing sia geus leuwih ti misti deuleu hukuman nu pantes pikeun sia taya deui ieu ati kudu dihakan jantungna sia ku aing rasakeun aing moal mundur moal wakapae sia mucan hasil ngahakan jantung sia. Nyi Puja beuki mata keueung sorot panonna bisa ngageterkeun hate nu nyaksian malah Aki Lodrapati jeung Aki Salmawi ge hariwangeun sabab duanana ngarti ye Nyi Puja geus lain antep-antepeun sakabeh ucap-ucapanana bisa kajadian. Salmawi belaan murid anjeun teh ulah diantep sabab manehna bahaya bisi jadi korban si Puja ke ayeuna mangsana nulungan ka murid cok ceuk Aki Lodrapati ngelingan sangkan Aki Salmawi mimiti gerak nuhun memang perlu ngabantu. Aki Salmawi buru-buru maju ka sisi talaga ngadeuketan ka sirana nangtung tukanggeunana harita Nyi Puja geus ngacungkeun dua leungeun nemongkeun kuku anu paranyang jeung seukeut panon ngaburileng kana beungeut sirana rek nyekek sarta rek morowot jajantung nempok itu Aki Salmawi teh cicingeun tuluy masang kuda-kuda sarta ngerahkeun tanaga batin bari teu poho mumuntang kanu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala sangkan sirana ditangtayungan oge naneda kanu maha kawasa supaya jalma durjana diapeskeun poe et hiuk aya angin tenggeulan nu neumag kana dada Nyi Puja kaluar tina dampaleungeun Aki Salmawi lengak Nyi Puja ngalengak korolo mutahkeun getih lalamaran getih kentel semu hideung barang ngahiji jeung cai rupana bener-bener hideung waduh licik sia bangsat licik deuleu Nyi Puja gegelendeng ku jubar kana cai deui elmu nepak sancang babari laas koleab Nyi Puja kokoleaban jiga lauk keur sakarat pucunghul kaluhur gero ngagorowok tarik sorana handaruan karji uhi aing tulungan deuleu kitu pok-pokana teh bari tuluy ngojay ngajauhan Aki Salmawi jeung sirana Nyi Puja menta tulung ka badegana lantaran geus taak nyang hareupan musuh Nyi Puja bakal pulih deui tanagana mun geus ngadahar jajantung jalma tapi teu gampang meunangkeun jajantung teh sabab moal aya nu tega masrahkeun jajantung pribadi ka Nyi Puja. Harita kadenge sadanu lumpati beulah kaler. Torojol ka sisi talaga langsung muru Nyi Puja duaan babarengan. Horeng Mang Karji jeung Mang Uhyi nu kakara bijil tina panyumputanana. Duanana ngarasa watir ngadenge nu jejeritan menta tulung.
Tapi barang sidik Kanyi Puja nuges robah wujud dua nana ngarengpog mundur. Kaget nempo dunungan jadi nini-nini. Nupi kasieun sarta rewas nempo getih nu ngaburia dina dada rupana hideung. Kunaon sia Karji? Uji. Nasi teh kalah unur-unuran. Mana buktina sumpah jeung janji maraneh sia. Lain rek satia ka kami deuleu. Ceuk Nyi Puja bari ngagupayan panon molotot kanuduaan. Sa nika sa Mang Karji teu wani deukeut. Kami Nyi Puja ditenung ku musuh jadi kieu deuleu. Itu tempo musuh ngajajar belah ditu rek bergasa ka kami. Hayo tulungan ka dalieu sia. Nyi Puja gugupai. Ari Mang Karji jeung Mang Uhyi mandeg mayong teu pati percaya kana omongan dununganana. Tapi Nyi Puja teu eleh akal manehna ngerahkeun sesa tanagana pikeun narik awak badegana ka ku tanaga batin. Tolonyong Mang Karji jeung Mang Uhyi kawas aya nu ngajongklokeun. Kujubar kana cai talaga, pating aroseh bari jeung reuwas duanana rek hanyat deui ka darat. Tapi kaburu dicentok tak-takna ku Nyi Puja blak duanana nangkarak dina cai tuluy kaseret ka tengah. Ampun, aduh, ampun. Mang Karji ampun-ampunan bari roroesan tapi teu bisa nanaon. Sabab ditarik ku Nyi Puja nu geus kalinih ku setan siluman anu ngageugeuh di talaga. Barang geus aya di tengah Mang Karji jeung Mang Uhyi ditangkarakeun hiuk peres-peres kukuna nu sareukeut nancem dina dada. Puyal getih bijil menuju muncrat kacanya kana cai talaga. Atuh Mang Karji jeung meuni ngagerok bari buncelik. Dina sungut ngaburial getih kitu di Mang Uhyi nasibna sarua kitu. Nyi Puja bener-bener geus kalinih ku setan kalakuanana teu pantos disebut manusia biasa. Sabab jajantung Mang Karji jeung Mang Uhyi bener-bener dikorowot rek di dahar. Nempo kajadian kitu Aki Lodrapati jeung Aki Salmawi pating rarenjag reuwas. Teu tega lamun kajadian eta lumangsung hareupeunana. Barudak, montong caricing bae cegah si Puja. Ulah ngalampahkeun nu kitu patut barina oge. Ceuk Aki Lodrapati kanu araya di dinya. Atuh meuni caruring hakabeh nu pangkesitna Asmadi, sabab manehna mah geus gregeteun ti tadi mula. Hayang nyegah eta kajadian langsung manehanana ngayunkeun haur koneng. Pelesat ditotongkeun ka Nyi Puja, suruh keduh kana tarang Nyi Puja nepi ka ngalengak. Tuluy ngamang dina cai talaga. Nyi Puja teu kuat teu narimat eungeulan kitu. Kahiji awak memang geus lemah, kadua haur koneng Asmadi dibalir grokeun teh kacida tarikna. Nyi Puja memang teu kungsi ngadahar jajantung manusia. Tapi kasalamatan Mang Karji jeung Mang Uhyi teu katulungan. Duanana geus ngamang dina cai sarta geus eueuh nyawaan. Kitu deui Nyi Puja katibanan haur koneng teh teu menyat deui. Manehna tuluy sarat dina cai. Ngabijilkeun getih nu kacida lobana. Getih hideung kawas kaduruk atuh cai talaga teh beuki hideung. Katempona mata keueung. Asmadi jeung nu sejena colohok kabeh neuteup ka tengah talaga. Nyaksian nu sakarat dina cai teu kungsi lilah hiuk aya angin ngagelebung tarik pisan. Dibarung ku sora nu ngaguruh handaruan. Cai talaga ngadak-ngadak buburialan kawas digodog. Ari Mang Karji jeung Mang Uhyi geus teu nyawaan ngalalep lalaunan. Lila-lila teu katempo remeng-remengna acan. Sedengkeun Nyi Puja harita teh awakna muih ka bawah ku cai anu muter kawas ulekan. Tungtungna lep awak Nyi Puja ge ka jero cai, siga aya nu metot ti dasar talaga. Ngong aya nu ngomong sora awewe nu mata kukurayeun, sora napas langjing sora angin nu ngaguru. Lodrapati aing tarima eleh. Sarta aing ngaku kana kadigjayaan sia deuleu. Ku muridna aing geus eleh deuleu. Atuh komo ku sia nu memang geus kakocap luhur elmuna. Tapi kacecep aing moal leungit sumpah aing moal laas. Satungtung can laksana modern sia aing moal boleh panasaran. Aing tetep rek males pati ku jalan kumaha bae oge. Kerung angin beuki ngaguru handaruan mata keueung. Jeung geueuman atuh puguh sarerea meuni ngajenghok reuwas. Pating puringkak bulu punuk. Lantaran ngadenge ancaman ti Nyi Puja nu geus paragat nyawa, tapi sorana kadenge keneh arwahna teu sampurna. Jadi dedemi talaga herang nu kiwari robah jadi hideung caina sarta ti harita ngaranna diganti jadi talaga hideung. Tuh, ayeuna mah kitu geuning sejarahna teh para mitra, pangna jadi talaga hideung teh. Nyatos tamat dongengna teu acan. Masih keneh dongeng mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Hanca dongeng nu judulna nyata Talaga Hideung teh. Tenang we nya para wargi. Para mitra kaum dangu,
Tina awahingku heran jeung reuwa sirana jeung baladna teu aya nu nyarita. Kabeh ngahulang bari melong kana cai talaga nu masih keneh ngagola. Keur kitu para wargi sadaya ngeng kadenge sora nu pating jerit di belah wetan dibarungku sora seahna tatangkala nu rebah. Gebeg Akilo Drapati jeung nu sejen ngarenyag ampir bareng ngareret kalebah datangna sora. Barang direret puluhan jalma lalumpatan pating jerit muru sisi talaga. Rongheap saurang datang kurunyung dedu sejen. Lila-lila jul-jul bari ngahegak malah ma aya nu buncelik panon bakat kusieun sarerea nyalampurkeun ka balad sirana. Aya naon ieu teh Mamang? Hai geuning Pak Ici, aya naon ieu teh? Cek sirana bari nyampeurkeun ka hiji lalaki nu make pakaian bodas ngajingjing bedog. Eta teh kulisi urang Cijebug nu keur nyusul anakna nu leungit di tempat pangungsian. Alhamdulillah, geuning aya jangrana di dieu. Aduh jang, mang teh kacilakaan. Si Nyai nu kapungkur diungsikeun ka pamana kalaka leungit aya nu ngiwat. Lajeng ku mang teh dipaluru ayeuna nyaho, ye nu maokna teh si Karji. Lainna disusul ka dieu nanging di perjalanan aya buta sadua-dua. Mudag-mudag mang sabatur-batur. Sirana bengong nu sejen coloho. Sajongjongan mang ngaharuleng. Kumaha mun geus kieu Aki? Sirana nanya ka Akilo Drapati. Tuluy netep ka guruna nu nangkep harigu bari ungut-ungutan. Geus waktuna mateni buta sabab ngabahayakeun. Gunakeun si kalayar sabab eta nu baris mereskeunana. Tapi ulah ku hidap. Kudu kusaha tuh Ki? Dang Asmadi sabab manehna nu baris mampu ngagunakeun itu. Hidap mah moal kuat. Sabab buta ge lain buta samanea teh. Mah tuh Ki abdi mah sejang ngiringan we. Sirana mikeun iteu ka Asmadi. Nu harita sayaga rek nulungan urang Cijebug. Rek maehan buta tapi inget kana pamenta Nyi Puja teh pok nyarita. Yang rana kitu deui Kaki. Abdi teh sanyana mah king pancen kedah mateni buta nu sok ngaganggu kana ulin ka dieu. Nyata ngaganggukeun ulin tapi eta parentah datangna ti Nyi Puja. Nu ti payun dipikahayang ku abdi. Ulah loba pikiran jang Asmadi. Ayeuna oge ujang teh boga pancen kudu maehan eta buta. Atuh dasarna pikeun nulungan jalma-jalma nu bahaya. Naon bae alasanana buta nu dua kudu pae sok jalankeun ujang. Mangaki permios sadayana. Asmadi nyangking iteu si kalayar gedi kini trek mapak dua buta. Nu keur mudag-mudag urang Cijebug. Tapi kakarage kira titumbak geus jol manten dua buta pating jaligrah rek newak urang Cijebug. Puriak nu aya dinya nyingrai kabeh geus sieun. Kari Asmadi nu ngajega bari nyekel iteu. Panon mureleng ka buta teh. Ngagegag ngadeketan ka Asmadi. Gerem-gerem birawa ngagerem bari molotot dua leungeuna geus njaplang rek newak Asmadi. Wah ngau manungsa. Modar sia manungsa. Gagawah nyarita teh. Sia nu kudu modar. Asmadi meningan sakilat luncat bari ngaheumatkeun iteu. Make gerakan simut patuh cebet itu kana tarang buta. Koceak buta teh kokoceakan bari nungkupan tarangna. Sabot kitu Asmadi luncat deui bari ngababukeun iteu kana cukang irungna. Waduh. Bru birawa rubuh nyungkur bari gegerungan. Nempok kitu Asmadi beuki sumanget seak cewet punuk birawa dibabuk satakar tanaga. Les birawa ngaleungit janggelek jadi kubu nuges lila sangsara disiksa ku sihir Nyi Puja. Atuh puguh sarerea colohok bengong asa teu percaya kana tetempoan masing-masing. Asmadi kuat kabun celik meni calangap, colohok mata simeuteun, mencrong ka kubu nu geus waras waluya jati. Sileuneuku nyampeurkeun tuluy deku hareupeun Asmadi pok nyarita. Aduh nuhun Kasep. Mang teh kalintang bingahna ditulungan ku ujang teh. Nanging mang teh bingung kedah kumaha mulang tarima kanu ageung jasana. Margi sasat kautangan nyawa mang teh. Upami teu ku nyawa deui moal kabaya rupina teh. Nuhun ujang nuhun. Saha bapak teh? Nah geuning baca di kieu. Ari lalakonna mah panjang ujang sabar we heula. Engke urang pedar sadayana ayeuna mah tulungan heula pun ana. Pakubu alias birawa nunjuk ka udaka. Nu harita buncelik bari kokorot molotot ka Asmadi nu keur cacarita jeung Pakubu. Kedah kumaha ku abdi teh Pak? Janten kagok ieu. Asmadi bingung sok sieun kalepasan bisi matak mateni teu pupugu. Jalankeun we naon-naon nu dianggap sae ku ujang sok kadinya.
Asmadi unggeuh manehna ngarti kana ucap-ucapan Birawa. Kabeneran udah kateh nyampurkeun bari gegerem. Geregeteun hayang ngarekeb ka Asmadi, nyabetkeun itu kana tuur udaka. Ciuk jebet koceak udaka ceceritan mata kuatir. Suku ingkud-ingkudan tungtungna bruk rubuh. Asmadi teu mikeun waktu seak narajang itu si kalayar ditujukeun kana tarang udaka. Jebet las udaka ngaleungit. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngajanggelek jadi Nyi Roro. Kaayaan jiga keur mimiti di paling kumangkarji malah mah pakaianna ge eta keneh. Nyi Roro kekereuceuman bari digisik asa dina pangimpian. Red ka bapana, red ka Asmadi, red ka nu lalajo kulisi jeung baturna carorohok bengong. Sabab apaleun ka Nyi Roro jeung bapana da puguh dulurna, tapi can aya nu bergerak kabeh jiga arca. Duh, Kang, abdi rumaos parantos kahutangan budi ku salira teh. Hatur nuhun, Kang. Ceuk Nyi Roro bari deku hareupeun Asmadi. Ngarasa bungah jeung bagja geus balik deui kana wujud nu sampurna. Nyi Roro hayang nyarita leuwih loba tapi ti koro asa nyelaku piceurikeun ceurik bungah teh. Aye teh saha? Asmadi geugeumeun, heran beuki namahan sabab kajadian-kajadian aneh lumangsung harita. Abdi teh pun Roro kawit mah ti lemur gunul. Atana pici gunul putra Pakuwu Suparta. Nepangkeun abdi ngahaturkeun nuhun. Nyi Roro munjungan ka ku Asmadi di tampanan bari neuteuk. Dua paneuteuk bantrok nepung-nepungkeun batin jeung geteran hate. Asmadi samar pola. Sakedapan mah duanana pating haruleng teu kanyahoan kulisi jeung nu sejena nyalampurkeun. Kitu desirana jeung wad jeung balad-baladna kabeh ngariung bari colohok sabab aya buta jadi geudi. Subanta, inget keneh ka Akang? Kulisi nanya bari neuteub ka Pakuwu nu harita kalah ka ngahuleng bari heudeun. Aduh Kang, aduh hatur nuhun Kang, nuhun. Alah, puguh cilaka kuring teh katenung ku hiji awewe nu ngaran Puja. Kieu jadi teh Kang. Kulisi ungut-ungutan teu nyarita anggur ngarangkul ka Pakuwu di lalajoanan ku sarerea. Geus kitu kulisi nyarita deui. Aduh, Akang ge katiwasan puguh ji. Akang teh kaleungit nyerah. Tadi nama diungsikeun ka Imah Haji, tapi ti ditu kalah kaleungit. Ceuk beja mah dipaling cenah ku si Karji jeung si Uhyi. Urang talaga heran. Da ina Akang keur neangan budak ieu teh. Kumaha atuh nya Kang? Apa Nyi Roro oge asal nama dipaling ku si Karji? Ngan untung ditulungan ku hiji jajaka nu ngaran Jang Sarmo. Tapi Pakuwu rarat reret silene Sarmo nyampurkeun. Pok nyarita bari mencrong. Oh, kuring mah teu nyangka atuh da. Ya nu jadi buta teh salira. Nyaho kieu mah sieun kuring teh, tapi alhamdulillah ieu mah geus salamet geuning. Kujasana ieu lanceuk kuring ieu teh buktina Kang Asmadi, teh lanceuk sapaguron kuring ieu teh. Aduh nuhun, ujang nuhun pisan, nuhun. Tapi kumaha tu ayeuna da geuning? Putra pun lanceuk ti Cijebuk teh aya nu ngiwa saurna teh. Tulungan we atuh ujang ulah kapalangnya bela, ceuk Pakuwu dari anak. Nah urang taroskeun we ka jangarana. Manehna mah langkung apalah. Sarerea ngadeuketan kasirana nu harita nangtung dihapit ku dua aki-aki. Samemeh cacarita. Sarerea sasalaman heula silih bagiakeun. Bari muji syukur kanu Maha Kawasa, geus kitu pok sirana nyarita. Kuringna geus nyaho atuh. Kana naon-naon geus kajadian sarta kuring ngarti kana maksud para bapa. Tapi samemeh kuring mutuskeun kuring rek ngabejakeun heula. Si Puja teh geus tepi kana titis tulisna, geus palastra kasiksa ku kalakuan sorangan. Kitu deui badegana nu ngaran Karji jeung Uhyi geus jadi tumal talaga, dipateni ku dununganana pribadi. Saksina cai talaga nu tadi herang ngagenyas, ayeuna jadi hideung. Kahideungan ku kalakuan nu jahat jeung ku ilmu-ilmu setan nu kacida jahatna. Cai satalaga teu cukup pikeun ngumah eta ilmu, kalah kacaina we ka bawah hideung. Atuh ti mimiti ayeuna pantes pisan mun ieu talaga teh disebut talaga hideung pikeun pangeling-eling karena ayana manusia sarakah nu ngagem ilmu siluman, ilmu setan nu telenges. Korban jiwa di talaga lain setik-setik puluhan mojang geus tiwas di dieu. Saterusna kuring ngabejaan ka sarerea yen kuring teh salah sahiji jalma nu dinyanyeri ku si Puja. Inung kuring ngaran Inoh jeung bapa kuring ngaran Sarta, lanceuk kuring ngaran Usimah geus palastra dipateni ku si Puja. Ayeuna kuring rek bebeja, rek bebela ka anjeun sarta ngabelaan ka balarea numpes kajahatan si Puja. Eta kabeh hasil kalaya nyugemakeun ku jasana Aki Salmawi jeung Aki Lodrapati
terus-terusan ngabingbing ka kuring. Oge dibantu ku Mang Sarmo, Kang Paringga katut Kang Asmadi. Tak kitu riwayat kuring nu sabenerna mah nya kuring nu ngaran Rana anak pasastra sarerea unggut-unggutan. Oh kulisi Cumarita tuh teu jauh tina taksiran atuh. Tang tu ujang teh putra pasarta. Alah, mun apa mah kitu majang nanging kumaha atuh pun anak margi diungsikeun kan si Gundul teh kalah kaleungit dipaling ku si Karji. Kuring mah kagoknya bela sahawe nu baris dibelaan kalayan hade mun kuring teu mampu tang tu dulur-dulur kuring bakal ngabantu. Kitu deui guru-guru kuring moal cicingeun. Yo ayeuna mah urang ngaburak-balik Imah Si Puja bari neangan cerah. Sarerea satuju. Bring ngaleut muru Imah Nyi Puja ningalkeun talaga nu geus robah jadi hideung sarta tambah geuman jeung mata keung. Para mitra kaum dangu barang datang kanu dituju opat jalma asup ka imah kalayan hati-hati. Nu sejen ngalingkung bari tatan-tatan bisi aya keneh balad Nyi Puja nu aya di imah. Tapi tetela sepi teu aya perlawanan naon-naon. Sedengkeun Nyi Erah nu aya dina panjara geus teu bisa jejeritan manehna lungse kurang tanaga. Geus teu kuat nangtung-nangtung acan. Jang Rana, di imah teh naon jang? Iwati parabot-parabot we nu taya gunana. Aina mending urang neangan nyirok Nyi Mojang teh yuk, cek Sarmo. Jalankeun mamang, memang eta nu jadi pokona mah. Terus sarerea neangan kamar Nyi Mojang. Tapi di imah mah teu kapanggih ngan untung Pakubu jeung Nyi Roro apal keneh ka kamar nu aya di jero taneuh. Harita disusul kadinya barang serog tetela bener. Di dinya aya kamar sarta aya Mojang keur ngalungsar bari nyarande kana bili. Kagun kapanggih. Ieu cerah teh yo, karunya nya diparak ku si Puja. Kurang ajar tah si wabalak teh. Sirana kukulutus keheuleun. Ka Nyi Puja nu geus taya di kieuna. Anjeun saha? Rek naon ka dieu? Nyi Erah nanya bari haros-hos ka Sirana pohoeun deui. Cerah apal ka kuring cerana nu kungsi nganjang ka bumi Cece. Bas aya si Karji, ayeuna ngahaja datang rek nulungan ka Cece muga-muga sing hasil maksud. Cek Sirana daria. Nuhun Ujang. Geuning ieu teh jang Rana. Tulungan atuh Cece Ujang, tulungan. Mangga Ceu. Sirana maju ngadeuketan pantok kamar. Tuluy koncina dibuka tapi tetela hese. Teu beunang di kitu kieu kabeh akal geus dipetakeun tapi taya nu hasil. Mang Sarmo kuring mah teu sanggup sok buka ku Mamang. Sarmo singkil. Rek mukakeun pantok tapi tetela teu bisa. Malah geus ngagunakeun sakabeh ilmu kadugalanana. Oge para mitra metakeun akal tarekah tapi tetep teu hasil. Kalah kaluut leet kesang. Wah, teu sanggup Mang malah kope serahkeun kanu kuat muka pantok. Tadina mah sugan teh aya milik. Cek Sarmo bari ngagiler ka Nyi Erah. Atuh para mitra ku sarerea kaharti jeung kasaksi tapi ukur sareuri. Kanu sanggup cing ku Kang Paringga cek Sirana. Nyorong cobaan men tapi duana ti sarerea memeh ngamimitian digawe. Paringga peureum heula sakeudep sak hareupeun pantop panyara. Hatenana nedak kanu maha kawasa sangkan pagaweanana bakal hasil. Atuh harita keneh para wargi sadaya manehna ngetrukeun ilmu panemu jampe pamake. Sok sanajan meunang guguru ti jalma-jalma nu jauh tina ilmu oge para mitra. Ilmu-ilmu anu nginaan ilmu-ilmu keagamaan. Memang para wargi sakumaha nu kaudinga Paringga teh baheula guguruna teh sanes dina jalan hartosna mah ilmu keagamaan tapi kaluar tina rel. Namun sok sanos kitu cenah rek dimangpaatkeun ilmuna ieu. Para wargi sadaya sok sanaos engke Paringga hasil saresna menang toskeun manu maha kawasa para mitra. Kitu diandawisna bae. Sanggeus ngarasa kuat keyakinan sarta niatna geus buleud. Yen rek bebela kanu keur tunggara Paringga ngawahan ngumpulkeun tanaga batin. Tuluy narajang kana panto nu make sarigsig beusi. Siu peledag teungeulan nu tohaga nibanan panto. Borobot sarigsig beusi teh amuradul. Panto abut-abutan sarerea pating rarenghap. Narik napas ngarasa lugina. Alhamdulillah geuning hasil Ceu. Mangga tuh udah keluar margi tuang rama tos ngantosan di buruan. Ujang suku. Ece teh leuleus teu kuat dipake lempang. Malah nangtungit teu kaduga. Ece teh geus 3 poe tara barang dahar. Ukur minum saeutik-saeutik we. Kahartikeun ulah salempang. Kang Paringga ulah kapalang bela bangku Ceu Erah setorkeun ka ramana. Mangga Jang.
paringa teu talangke sup ka jero kamar. Raga yang mangkunyi erah tuluy dibawa keluar dituturkeun ku sirana katut balan. Barang tepi kaburuan dipapag kulisi jeung pakuwu. Pala sararea nyamperkeun gabrug kulisi ngarangkul ka anakna. Nyacapkeun kabungah pedah nu jadi anakna salamet. Geus kitu mah sararea diuk di buruan Mitra. Aki Salmawi medar pangalamanana kitu di Akilodrapati nerangkeun riwayat Nyi Puja. Nu sanyana sanggeus sararea nyaho ye Nyi Puja teh jalma kasasar sarta boga ilmu aneh. Sararea pating puringkak buru punduk mata keung karasana. Satuluyna sanggeus silih tukerkeun pangalaman, medar riwayat masing-masing sararea mulang kalasarakan sewang-sewangan. Asmadi diaku ku pakuwu diajak ka lemurna paringga dibawa ku kulisi ka lemur Cijebung bareng jeung sirana kitu deui jeung Asarmo katut aki-aki teh. Sabulan ti harita kadenge beja. Asmadi dipulung minantu ku pakuwu ari paringga dipulung minantu ku kulisi. Sedengkeun sirana tetep tumetep di Cijebung nyicingan imah ditinggal bapana. Bareng jeung Sarmo katut Aki Salmawi. Ari Akilodrapati tekung si panjang deui umurna, saminggu ti saprak maotna Nyi Puja. Anjeunna pupus mulih ka jati mulang ka asal. Kalayan tekung si ngalaman teu damang. Anjeunna geus boga ijiran yen tugasna geus rengse, sabab nu dipika berat jeung dipika melang teh geus musnah. Ningalkeun ciri jeung bukti talaga heran robah jadi talaga hideung. Dongengna ditamat para mitra sanes waktosna sep ieu mah. Dongengna tamat para mitra rupina mah dugi ka dieu bae cenah atuh ka sugri kaum dangu anu sami-sami ngabandungan carios talaga hideung maneh. Rupina carios tamat dugi ka dieu mugi aya mangfaatna kanggo sadayana. Nyaeta kileuksa ngahaturkeun nuhun teu kakantun cenah nyuhunkeun si hapunten saur kileuksa bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat. Sanes kirang sono para wargi sadaya atuh urang teraskeun kula lakon sanes mangjaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun ngahaturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana mangga.